Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Wilujeng patepang sareng reng-rengan pribados painten ti lingkung sinet calung Melisianada Jati Gede. Ya, alhamdulillah pribados painten ngirimbingah di ieu wongkon di studio SMTV anu pasti eces pisan. Alhamdulillah eta TV urang Sumedang, TV urang sadaya, TV baraya urang sadaya anu aya di Sumedang ya. Wilujeng mancen painten pribados atas nama ti kru lingkung seni Melisianada Seni Calung Jati Gede. Alhamdulillah. Ke deh jang asa karareung kitu nya. Pribados teh dongkap ka dieu teh tadi da ngalet. Ieu teh hoyong ngaronda tapi teu aya kamarana aya barudaknya. Cek urang gerawan heula palih dieu heula painten ye. Jalele gini aya ya. Coba palih deui sakali deui. Jalele ya kumplit jika nama ida ye. Tulak tu Jaemon. Dicabak nyuta situan si nona tarumpak kudaan bari jot-jotan bari jot-jotan situan si nona tarumpak kudaan bari jot-jotan bari jot-jotan pak aduh bang pak aduh genjreng mangata mangana aya buta
resepen kalalaki nu pinuh ewat genungku cekolot mah dicium aya rasaan ngageregel lobana kalah nambahan ewaten boga ngaran anu paten hamo bisa diganti ku basa sejen nyatana bisul asmara pang-pangna di budak ngora. Nah iya ewaten beger ka pendem hayang nyium ditahan demangih layan dikubaran mampirang-pirang tareka batan cager lobana kalah nambahan aya oge wanoja anu resepen kalalaki nu pinuh ewat genungku cekolot mah dihadeun aya rasaan eta ngageregel lobana kalah nambahan. Hey, ewaten boga ngaran anu paten hamo bisa diganti ku basa sejen nyatana bisul asmara pang-pangna di budak ngora. Kunaon ari maneh? Geula nyeri cangkeng euy. Balas naon nyari cangkeng ai si laing? Geus kolot. Eus geus kolot pasti ngamunah maneh. Geus kolot teuing teh ieu rumasa. Geus kapla 5 ieu teh. Heeh. Cik ai urang kan. Itu esa tuh. Esa ya. Tah ieu nu teu disiplin teh ieu. Ai Ujang tas di mana wae? Bejaan. Wae tadi ka mana? Pan di ditu nungguan bae. Pan tadi geus janjian urang teh jam sakieu jam kieu kudu aya di dieu. Be ai rumah sa kadulur mah cik itu bejaan ajak samper. Ulah ting torojol bae ti heula. Eta ge nyamper mah baru kumaha nya urang teh nya. Kopet. Geuning eueuh bae ditungguan teh. Lain gelang. Kopet. Cik kopet geus kolot. Iya susu teh lehong waru cit aing meureun lagi. Nah jadi eueuh sabelah. Sabeula ngajak. Ngajak. Cik ya. Naon sababna kuring uing pangna paneuri. Kali. Oh itu kunaha? Pangna paneuri kuring teh. Kadieu tuh kadieu. Tadi teh aya nu megat. Saha nu megatna? Aya nu megat awewe di handap. Gelis. Gelis pisan. Oh gitu. Uukna teh beureum saeutik. Beureum bukna saeutik. Terus? Wah gelis ya pokona mah. Nah ujug-ujug sok mere surat. Oh. Mere surat. Mere surat yeuh keur aobet anu kasep. Bukna teh kitu. Nah bener teh salah. Kasep. Bener, Kasep di manana Ari Ujang? Kasep. Teuing da cek awewe kasep. Mang Asmo. Iya nu kasep. Tah nu kieu nu kasep mah.
surat teh. Kolor awewe teh nya. Buktina aya surat tah, aya surat. Yo. Kadieu, aspo kadieu. Ya. Pangmacakeun ku ulah Ya, beja ka batur kuring teu bisa maca. Oke. Pangmacakeun. Lain teh kungsi sakola eta mah kita bisa maca era ulah ka bebeja ka batur. Teu sakola pangmacakeun. Nya sok. Tuhan. Cik ningali. Celewe ieu cenah keur aobet anu kasep. Nya. Ujug sok mere surat. Padahal mah teh duana ge pitu huruf geura ieu. Wah. Cik. Oh, iya surat. Di awewe. Sok pangmacakeun. Mana aksarana? Jeung Ongkoh hayong dipangmacakeun ieu. Pan bakatku atoh rek dipangmacakeun. Ieu Bandungan, ieu anu rek diaosna naon ieu teh? Sok coba pangmacakeun. Mana aksarana jeung naon nu kudu dibaca? Asmona. Tah galede mah. Manya ya aksara teu kabaca galede. Aya lini Ieu teh aya naon Mang Ujang Mas Bu aya naon ieu teh? Ya guys, Aya naon? Sok baca. Coba dia. Aya naon ieu teh? Ah, dia geura sok. Kadieu heula kadieu. Cik sugan. Guru. Sugan Bapak Guru mah bener jujur. Eh. Bener sok pangmacakeun. Hah? Sok kudu dinya baca. Mana aksarana jeung naon nu kudu dibaca? Aksara tah ngajedik. Nanya Tingalikeun ka penonton, tingalikeun. sok. Yo ka kamera mah jigana. Pasti jujur. Jadi asa penasaran. Sok kupadalang sugan. Jadi ieu teh ti awewe tadi Awewe. mere surat. Mere surat keur aobet anu kasep cenah. Kanu kasep. Tah ieu suratna. Asa ningnang aing aja nyebut kasep. Banyak udah cek awewe wing teu ngaku kasep, wing ge ngaku goreng. Kan pada bogoheun beureun bogoheun. Jadi tadi teh Kang Obet teh dipasihan serat. Ieu. Ayo surat. Heeh. Tadi encan dibaca. Can ku ieu teu bisaeun. Teu bisaeun. Ku ieu teu bisaeun. Udah KBG ieu mah baluta huruf. Cik ieu ku akang sugan akang mah jujur. Tah, ieu teh. Bacakeun. Mana aksarana jeung naon nu kudu dibacana? Tong nanyakeun pan ieu. Heupan ieu tulisanana ai si laing. Oh ieu teh tulisanana. Nya heuh baca tah. Sok. Nah, mana aksarana jeung naon nu kudu dibacana. Tah, apal. Apa berarti wing anu bodoh meureun. Nya emang geus eta mah geus ieu lah. Geus takdir we eta mah. Tah kudu ka baurak militer cenah. Mung teuing ka barak. Pada dieu. Mung teuing ka barak. Nah, pake embung. Sieun Pan ayeuna mah keur zaman. teu bisa Eta teh program ti Bapak Gubernur teu urang. bisa push up-na. Teu bisa. Teu bisa na ge push up naon atuh. Bisa push up kitu teu bisa. Jadi berarti wing nu bodoh. Tah gitu. Ngaku ayeuna mah. Heeh. Berarti wing anu teh sakola berarti. Ieu mah meureun palinter gitu. Lain, tadi ieu ngalagu heuh. Heeh. Cik, Mang Aspo bisa ngalagu teu? Sok. Rek ngalagu moal. Nyobian laguna Mang Aspo? Lagu Kapinis. Kapinis. Tina dadana aya ceda
Angin saliwat Eta asman boga Tuh di ditu Lebatan jakan panaris Anu gelis kanding tangis kapiri Cuma limpah Atena kapau cinta Duh bincaru duh hiber di suku gunung Aya kapinis Jangjang nacamani Luis Nu antepna patuker hujan girimis Dina dadana aya cedaan tepira ngajadi tanda najan tepi kairaha aya nu gelis ngurubut hujan citangis